Aya paribasa jika monyet ngagugulung kalapa, jika nama mimitina teh di dia. Hayu urang luar dina dongeng sakadang kuya jeung monyet ngalah kalapa. Mangga sok golos. Assalamualaikum sampurasun. Urang tepang deui dina Kanal Sunda, tempat diajar nyarios basa Sunda. Ayeuna urang ngadongeng anu judulna Sakadang Kuya jeung Monyet Ngalah Kalapa. Dina edisi dongeng Sakadang Kuya jeung Monyet sateu acana tos dijentrekeun yen kuya jeung monyet teh dua sato anu beda jirim tapi sosobatan dari pisan. Sanajan sok silih jailan nu matak nyilakakeun tapi duanana alakur terus. Keur males kahadian kuya anu mangalakeun hurang anu tos didongengkeun ti payun, ayeuna monyet nawaran kuya hayang naon wae rek ditedunan. Monyet anu ngajangjian kuya kawasasari nyamperkeun kuya anu aya di girangan tampian. Sakadang kuya cek monyet ngageroan. Kuk cek kuya. Di mana maneh? Tanya monyet deui. Biasa wae aya di handapeun batu keur ngadodoho hurang. Cek kuya jawabna anggar template. Ayeuna uing rek nawaran, maneh hayang naon wae rek ditedunan. Cek monyet deui. Asik cek kuya bari seuri. Nya sok atuh hayang naon? Cek monyet nanya deui. Ah teu pira uing mah hayang ngasaan dawegan. Cek kuya. Gampang atuh nu kitu mah, uing mah bari sare ge bisa narek kana tangka kalapa. Cek monyet agul kana kabisana. Geus kitu manehna bring ka kebon patani. Saperti biasa kabiasana ukur bisa maling tatanen patani dan melak sorangan mah teu bisa jeung teu boga kebonna. Aden mah calik-calik wae nya di dinya cek monyet ngaheureuyan sakadang kuya. Awasnya mun kawas harita mere caubuh titina deui, uing mah moal hayang deui diwauhan ku maneh. Cek kuya ngancam lantaran sok dijailan wae. Nya moal ayeuna mah suer. Cek monyet bari ngacungkeun dua leungeun ngabentuk huruf cagak. Nya atuh ayeuna mah tong loba omong. Hiji wae uing mah cukup, tapi hayang nu lumeho. Cek kuya. Ngan sajorelat monyet geus aya di luhur tangka kalapa. Bakating ku jangkungna ngomong jeung monyet ge nepi ka gogorowokan. Hayang nu mana kalapana? Cek monyet ngagorowok. Ah nu mana wae uing mah teu nyaho nu lumeho teh kawas kumaha? Cek kuya ngagorowok deui. Geus kitu lung monyet ngalungkeun sahulu. Tah nu eta sok asaan heula mun bener rek dipangalakeun deui. Cek monyet. Teu sabaraha kuya ngagorowok. Lain ah da teu kieu asana mah. Ngadenging kitu monyet ngalah deui ti nu manggaran nu sejen. Kabeneran dina tangkal eta teh aya genep manggar kalapa. Tah sok asaan deui. Cek monyet. Geus rada lila kuya ngagorowok. Ah ieu ge lain. Kejadian kitu teh nepi ka genep kali monyet nepi ka capaeun. Kabeneran deui dina tangkal kalapa eta teh ngan aya genep manggar. Bari jeung rada keheul monyet turun panasaran. Kuya teh hayangna nu kumaha. Ngan lain deui nepi ka dipapae kabeh. Barang jurut nepi ka handap manehna nempo genep hulu kalapa. Ngaguluntung keneh can iku kumaha. Monyet bari rada nyereng ngomong ka kuya. Eta geuning guluntungan keneh kalapana. Rek kumaha nyaho atuh mana nu meho mana nu henteu. Cek monyet. Har apan uing mah hayangna ge caina. Lain tadi teh nawaran kitu. Cek kuya bangun kaget ujug-ujug disentak. Nya heueuh atuh pan caina teh aya di jerona lain dipurak hiji-hiji. Cek monyet anggar nyerenteng. Pan uing mah teu bisa murak nage boro-boro nyekel bedog gagang nage leuwih gede tina leungeun uing. Cek kuya. Monyet ukur bisa gagaro teu ateuh. Memang bener kuya mah moal bisaeun murah kalapa.
Bari jeung campur kehel monyet ngagugos kalapa ku huntuna. Tapi kulantaran teas manehna ge teu bisaeun murah kalapa nu ukur ngandalkeun huntuna. Lila-lila manehna taluk teu sanggupeun murah kalapa anu tadina rek males kahadean kuya anu geus mangalakeun hurang teh. Geus lah teu nanaon urang balik wae ayeuna mah. Keun we teu jadi ngasaan cikalapa oge ari teu bisa murakna mah ceuk kuya ngupahan monyet anu ngarasa leutik hate. Tambah era monyet teh terus we ngagugulung kalapa. Ti mimiti harita dina basa Sunda aya paribasa kawas monyet ngagugulung kalapa. Dalam cerita ini ada beberapa kata yang seperti biasa akan dijelaskan. Pertama, sasari. Sasari itu adalah kebiasaan yang dilakukan di waktu yang sama. Jadi di sasari itu ya kebiasaannya, itu kebiasaan dari kemarin-kemarin. Yang kedua adalah lumeho. Lumeho itu gelehnya ngomongna. Itu dari kata leho, ingus. Jadi kelapanya ya seperti ya kayak ingus gitulah. Terus berikutnya manggar. Manggar itu tandan kelapa. Jadi samanggar itu satu tandan. Terus guluntungan. Guluntungan itu adalah masih berbentuk bulat. Dalam cerita ini monyet dikesankan jadi baik hati tapi tetap bodoh. Sedangkan kuya digambarkan sebagai perilaku yang bijaksana. Apakah karakter mereka akan selamanya demikian? Yuk ikuti edisi selanjutnya di kanal Sunda, tempat diajarnya Rios Bahasa Sunda.